di jero gampil kene ubaran virus corona yang di orang jalannya virus corona ini karena penyakit gibah teh nyarioskeun anu sanes hese diubaran penyakit corona 70% bisa diubaran nanti kagak jadi ini hari kalian nangkal panyawa kanya penangkal musibah hari muslimah ulah tina boga wudu wae Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana jalmi keni musibah parang kata jalma teh keur teu boga wudu palaya lumana ilang sah ulah nyacat kasesahan cacat mah sorangan bukan teu boga wudu sanes kedah nanahan wudu tapi di mana geus batal hadas di maya gitu kita tahan kan boga wudu cenah yang itu dibalik kayak gitu nah bereng dibaliknya kayak dahar mah kita kapan tuh itu tadi dari apa adina kunut oge kapan kok diaos Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'anna al-bala'a wal waba'a wa qawuna wal fitana wa sada'ida keresmi wa mi'an sampai bahasa apa ini sekaberangan baik era itu eta teh najilah